Nailah nyana geus bisa. Jadi ke wali Pak, katebak deui ku wali deui. Ku wali deui. Bagus. Urang can paham. Je. Ku dibaguskeun ku itu coba ge tuturkeun ku urang sabulan, tuturkeun satahun bakal kanyahoan. Sifat rububiyahna tetep iraha bakal kadeuleu we ku urang. Bakal kadeuleu bae ngan tetep bae di bulan bae ku nya embung kanyahoan embung kanyahoan padahal deuleuanna terhadap dunia teh geus okos nini tapi nyana tetep bae kos resep bae kos resep bae maka batu 5 sekali dipakai pada tangaran kos resep eta bae eta kos kitu kan penta ge tadi bikin resep atuh ngaranna tah mah itu tersebar di peta dibikin ayat tadi mau di peta dibikin ojol atau tolol sama atau ojol kene satu saat tetap sifat rububiyahna bakal kajahoan ngan teu gampang sebab kunyana disumputkeun bae terus nah iyalah nuku urang kuari dicaritakeun kakarak nyaritakeun urusan ngabedakeun antara rububiyah jeung ubudiyah engke di mana kanyahoanana ketika urang babarengan sebab rububiyah mahaluha al-batin wal ubudiyah mahaluha al-zahir. Rububiyah eta tempatna batin, ubudiyah tempatna zahir. Ketika urang bareng dahar sifat hamba aya di nyana akur dahar. Minum sifat ubudiyah aya, sare sifat ubudiyah aya, ngopi sifat ubudiyah ngaranna, ngerokok sifat ubudiyah gitu ngaranna. Malah batur puasanya nama henteu. Tuh masalah guys. Sifat rububiyah can katara ieu kajen kumaha ge can katara. Ke katara-katarana ketika satu ketika aya kahuruan misal aya kahuruan jelema nu tadina puasa bae nu tadina ibadah bae harenggosan nyana tenang senikmati Allah kalem bae heulana urusan kahuruan bae urang ulah naon kitu ngaranna ulah bingung ulah panik tenang tah sifat rububiyah mulai katigali ketika darurat batur kelabakan ulah yang namanya kocai baik itu pare timbul woi pada hebat yes tenang baik nang Allah urang mah lain gitu pan begitu satar kok mun aing waduh itu karena sifat hamba mulai takanyahoan ketika ayat terjadi kematian panik kabeh panik ieu ceurik ieu ngahing ieu ceurik ieu ngahing nyana selalu tenang diceungceurikan moal hudang deui dongengna nu paeh diceungceurikan hudang lamun aya nu paeh careurik kaju hudang ceurik sia sadaek-daek tapi jauh tenang urang doakeun kalem bae kalem padahal di jero hatena mah manusiawi nyana ge sedih ngan bisa nenangkeun ngaredakeun etalah katembongna rububiyah di dunia.